Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komennya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Guntara harita boga tekad munyai kintamani teu mampu hungkulan anu dilawan. Mangka manehna anu bakal maju tarung. Sedengkeun ang boleh anu mancuh dina tangtunganana, harita merhatikeun kelebahnya kintamani anu kakarek mancuhkeun tangtunganana. Ya, cek aing ge pedang lidah sapi mah kuna oge digule anjir. Make cabe genot ya karesep kabuktian cepikeun ka ayeuna beheung aing masih kene acan sapat geuningan kintamani. Maneh teh begung teh ngagunakeun pedang teh ha? Cek aing teh ngagunakeun jurus kolopetong eta pedang kitu pake mencit entog. Mencit hayam oke. Sangunah nada pakai nanti ngecet-cet beheung aing eueuh kudu jurus anu paling ampuh lamun hayang nyapatkeun beheung aing mah anjir. Nyai kintamani anu geus mancukeun tangtunganana harita ngatur napasna. Manehna henteu percaya saukur kudua geprakan geus kabeunangan kudua kali kupan rajang nanang bule. Budak satepak anu kamampuan ilmu silatna tetela di luar dugaan. Kajurung kurasa panasaran sok sanajan bari ngarasakeun kanyeri. Harita Nyai Kintamani nangtukeun sikapna pikeun ngagunakeun jurus pamungkas ilmu silat tridahana. Nyai Kintamani ngawangun pasangan jurus pamungkas musirkeun panetipna ka nuju lawan bari nyarita. Maneh montong maka boga anggapan geus mampu ngukuran anu dilawan sareng bure. Aing masih kena sanggup pikeun neruskeun ieu tarung. Ku aing bakal dipastikeun aing atawa maneh anu bakal kasore jajaten. Geus bisa katebak ku aing oge. Maneh rek ngagunakeun jurus pamungkas anu dianakeun ku didinya meureun nya. Tenaon is okay lah, is okay tenaon nya. Hasok lah gunakeun jurus pamungkas. Sok tah gunakeun teh pedang lidah sapi teh. Nu digunakeun ku maneh sok sing begug ngagunakeunana lain ngomong mah teh sugan we atuh bisa geuna kana sasaran ari ku jurus pamungkas mah. Mun panarajang nyamos teu beunang kitu nya geus jelas maneh anu bakal dirubuhkeun ku aing Kintamani. Percaya ka aing tong deuleu aing peda bebenyit keneh anjir. Hasok sabeteun deui ka pedang lidah api teh. Cada si setan kurang ajar. Tangkurak bebengok sia gelo sia teh naon sasengeunana ngomong teh ku aing bakal dibuktikeun tada sia jurus pamungkas tridahana hiya Jorema culung. Nyai Kintamani maju naraja ngagunakeun jurus pamungkasna. Kacepatan gerak jeung kakuatan panarajangna tang tue jadi lebih hebat.
Tapi nang bule ngan saukur jingkrak kagigir sabetan pedang lawan anu ngarah kana beheung teu bisa kena kana sasaran. Sohyuk jingkrak plos. Meh bareng jeung ngeplosna panarajang lawan. Harita nang bule anu jingkrak kagigireun belah katuheun badan lawan, harita ngalakukeun gerakan anu teu bisa katuturkeun ku panenjo nu jai lawan. Lengan katuh nang bule ngetik bilang lengan katuh lawan. Ngajadikeun pedang lepas tina sekelan. Tegas! Meh bareng jeung lagragna pedang kana taneuh, harita panarajang lengan kenca nang bule ngahantem careham lawan anu belah katuhu. Dituturkeun ku panarajang lengan katuhu anu ngahantem kana hulu angan. Tumerapna kinta kana badana Kintamani jadi ngacengkang oleh ka tukang. Panarajang lengan kenca kana careham sat sejeblok gas disusul ku tilu angan hekeus. Jadah lobo aing. Nyai Kintamani ngagerunahan ka nyeri bari ngajengkang oleh ka tukang geus teu bisa ngajaga deui kasaimbangan badana. Jengkang kolebat koleab kerbut. Nyai Kintamani rubuh ngabebengkang maring lemah. Ningali Nyai Kintamani dirubuhkeun lawan, Guntara ngaret ka Purbaya baritus nyarita. Si Kinkin geus dirubuhkeun ku silang bule. Dewek jadi panasaran baya we. Dewek ayeuna nu bakal ngukulan silang bule. Geus teu nungguan jawaban ti Purbaya. Harita Guntara ngajoelat luncat mulu ka tempat memangsungna tarung. Joelat, cilung, celagedeg. Guntara mancu dina tangtunganana di hareupeun nang bule. Neuteub seukeut ka nang bule, harita Guntara terus carita. Kemampuan ilmu silat Silaing cukup hebat nang bule. Dewi Guntara batur Nyai Kintamani anu datang pikeun ngajajal kahebatan ilmu silat Silaing. Tapi Silaing kudu ngarti nang bule. Ngalawanan dewek mas Silaing anu bakal roboh deuleuh. Silaing geus saega diri tarung ngalawanan dewek nang bule. Eta sora aduh. Mending ngagerem kitu. Ari pangawakan jeung sora mah maneh teh memang lumayan sih. Bisa keur nyengsieunan beurit Guntara. Ngan keur aing mah moal make kudu kasima ku gerem jeung sora maneh sia Guntara. Ngabacot naon Silaing. Bebas jeung dewek mana bule. Anu pugu mas Silaing mentong katuhung mun sakadeng dibakal dirubuhkeun ku dewek jeung dewek tepat tulis Silaing incuna sirawing. Ieu mah ieu si gentem. Aing teu paduli saha maneh anjir. Anu penting mah kantun buktikeun we ku maneh Guntara. Mun heueuh mah bener bisa ngerubuhkeun aing. Jeung naik di kedah isin saupami mah nya sora gentem jagung badag, osma dada, ku aing babanyek teh bisa dirubuhkeun tah tong dikeun ka kitu isin Guntara langsung ngawangun pasangan dina curus tapak Nagasakti. Bari ngawangun pasangan musirkeun paneutipna kendang bule tus nyarita. Urang mimitian sateruna kulajar babule. Ilmu silat dewek lain ilmu silat sambarangan deui. Tanah sia jurus tabak Nagasakti. Jorelat cilung Guntara maju narajang ngagunakeun jurus tapak Nagasakti. Sapasang dampaleungeunna anu meber muka ngarah kana anggota badan lawan. Nang bule teu ingkah ti tempatna, harita ngabendung panarajang lawan ku sapasang leungeunna. Sauhiuk juela atur kekekelas. Dalig deug.
Guntara ngadalik deka dorong mundur ka tukang sababaraha lengka. Sedengkeun nang boleh sukuna ngageser satengah lengka. Guntara gancang mancukeun tangtunganana. Bari kerung Guntara merhatikeun anu jilawan bari ngupatina jero hatena. Edan, dasar budak edan. Kekuatan talaga pisan sidang boleh bener-bener di luar dugaan si koplok teh kurang ajar. Kalaka aing anu wadalik deka dorong mundur ka tukang. Ningali kana ieu kanyataan aing bener-bener kudu ngagunakeun sakabeh kamampuan ieu bae. Asa piraku aing kudu eleh cacaten ku budak satapak. Keudana haon aing ngawasa ilmu silat tapak naga sakti. Mun tepikeun kata mampu ngukulan sina bule. Ningali Guntara can ngawangun pasangan, harita nang buda nyengserikeun. Kakarek ge ngadukeun leungeun geus ngahulang maneh mah euy. Era tuh ku si Patorik tuh. Guntara rek kumaha bisa ngarubuhkeun aing. Cenah naon geus ngadelileug mundur ka tukang anjir. Maneh kaget masina oge nya. Anu matak tarung jeung aing mah kudu anu bale Guntara. Masih kene aya jurus anu leuwih ampun teh. Sok kaluarkeun jeung aing mah tong asa-asa anjir. Sok. Si lain mah tong agak penting ka kewek cenah boleh. Si lain boga kamampuan nu dipendung dampal ngedewek sia. Nya heueuh atuh amun teu boga kamampuan mah meureun di dieu geus medok meureunnan. Heueuh aing ngarti mun kitu mah. Jadi kekuatan palajang maneh mah aya dina sapasang dampal leungeun berenanya. Anu matak disebut naon teh naga sakti naon maneh teh poho deui aing mah. Hasok ku aing dilawanan tah kekuatan dampal leungeun maneh teh Guntara. Guntara ngawangun di pasangan pikeun ngagunakeun curus anu leuwih ampuh. Musirkeun kekuatan talaga lapisanana 3/4 bagian kana sapasang leungeunna. Ulang terus kian satanungna kurang ajar tawas dia. Jorela cilung Guntara maju dina raja. Nang boleh ngabuktikeun carita anana. Harita di Bandung teh sapasang dapat leungeun lawan anu muka ku sapasang peurutna dina kayan tetep mancuh teu ingkah di tempatna. Saukyuk dalik deui. Guntara ngadalig deui ka dorong mundur ka tukang. Sedengkeun suku nang bule saukur ngageser saeutik ka tukang. Guntara mancukeun di tangtunganana. Bagi namahan kagagetna Guntara sabab kekuatan sapasang dampal leungeunna bener-bener dibendung ku sapasang peureup lawan. Kekuatan sapasang dampal leungeun anu mampu ngabencarkeun batu jeung ngarobohkeun tangkal kai gede teh tetela taya pangaruh naon-naon pikeun sapasang leungeunang bule mah. Ningali kana kajadian anu keur langsung harita purbaya ngomong dina jero hatena. Alah edan. Sinang boleh bener-bener hebat kekuatan tenaga lapisanana. Setiap bantrokan kekuatan tetep si Guntara anu ngadalik deui ka dorong mundur ka tukang. Waduh. Kenyataan anu meh teu bisa dipercaya ieu. Budak lalaki anu rek mangkat rumaja geus boga kekuatan tenaga lapisan anu seperti kitu. Mun teu pikeun ka si Guntara kadese, aing jelas kudu ngabantu. Katurunan Sirawing kudu nungtutan dibinasakeun ka kieu mah ieu. Bakal jadi gangguan jeung ancaman pikeun pihakna Ki Warangkas. Purbaya geus tatan-tatan pikeun maju ngabantu mun ningali teu pikeun ka Guntara kadesehku anu jilawan. Sedengkeun nang boleh ningali Guntara can ngawangun pasangan harita terus mapanas deui ku caritaan. Ngagunakeun 2 jurus maneh mah
geus ngahulang deui Gun anu balik cek aing oge tarungna tong heureuy jeung aing mah lah serius anjir ngabuang-buang waktu anjir manya ngalawanan sahana pun kelas kieu patut anjir mineng ngagerem tapi kebalik ngawalkeun jurus teh anu matak ngageremna nu bisa mengaruhan kana tanaga jadi hengker sok kebalik ngageremna si lain montong wakang anggap enteng ka dewek cenah bule nya ada bukti aing mah bukti kalawan nyata tahun kawas nu heueuh ngagerem terus dada disentelkeun ka hareup tapi tempo peluk anjir ieu mah ya daru ngacana naon dulu sia cana naon kumaha geus babada kali teu geuna kana awak aing geuningan teh dituna dewe kudu eleh jajaten ku mangkul kawas lain hasok buktikeun buktikeun cek aing oge anjir mun heueuh mah maneh bagu ngarubuhkeun aing ngan eta cek aing ge sanajan tong ngagunakeun jurus anu kolopetong panarajangna jadi asal lain keur tarung ka ingin oge naon kitu patut nu heueuh kitu tah dinyakeun tarungna anjir aing naon aing buang-buang waktu teu poganya sulit aing mah Guntara ngawangun di pasangan ngagunakeun jurus anu leuwih ampuh malah geus asa-asa deui harita langsung musirkeun kakuatan taraga lapisanana kana sapasang leungeunna geus ngagerem deui bae maneh mah anjir bisa-bisa nongtot bujur sial teu ngagerem wae hasok maju anjir si lain bener-bener geus teu sabar hayang gramodal sana bule rasakeun sia rasakeun kapeunangan ku panajang dewek modal si lain geus pok deui wae eta si koplok ngabacot kawas kitu hasok buktikeun cek aing oge Guntara gun gunakeun jurus anu leuwih ampuh kudu enak kudu degan si koplok tos ngagerem deui bae malukan aing teu bisa ngagerem montong pibeun goblok nah coba gerem sekali gaprong kurang ajar rasakeun sia Jodela cilung Guntara maju dina raja ngagunakeun jurus anu leuwih ampuh dibarengan ku kakuatan taraga lapisan sapinuhna yang boleh bisa ngerasakeun angin samran panarajang lawan anu nebak kana badana jadi leuwih kuat nang boleh bisa nebak anu jilawan ngagunakeun kakuatan taraga lapisan sapinuhna harita nang boleh saga diri ngagunakeun setengah bagian kakuatan taraga lapisanana barang datang panarajang lawan nang boleh tetap teingkah di tempatna sapasang dampaleungeun lawan anu ngarahkan anggota badan dibendung ku sapasang perutna sok jarig jeug Guntara ngajarig jeug ka tukang nang boleh nuturkeun badan lawan ngagentak luncat ngalakukeun panarajang balesan kacepatan gerakan nang boleh teu bisa diimbangan lawan nang boleh ngagajeng luncat setengah badan panarajang dengan kateuh ngahantam kana dada lawan gajeng sareng jebrok tos jalah mubeng Allah kurang ajar Guntara ngagero kaget bae nahankan nyeri terus ngadadegdeg mundur ka tukang sababaraha lengkah tapi Guntara ge daya tahan badan geus kalatih harita gancang mancukeun di tangtunganana bari sumengir nahankan nyeri Guntara ngupat dina jero hatena walah edan kalah ka aing anu kabeunangan ku panaraja geura sidang boleh nyata lawan anu perat kurang ajar teh sugana aing teh bakal gampang ngarubuhkeun budak satabak kawas sidang boleh
Padahal aing geus ngagunakeun kekuatan talaga lapisan sampai luhur. Jurus anu bieu mah rada lumayan Gun euy. Lumayan asina Gun. Ngan kurang cepet lah gerakan anak gitu Gun. Anu mantak maneh anu kabedangan ku panarjang aing. Rada pulen panginten kalawasna ku sia. Ngahantem kana dada maneh Gun. Nyegonya. Jujur sia. Panarajang itu si rawing atuh. Leuwih teu lumayan Gun. Dewek masih kena mancunna tangtungan nang bule. Artina dewek masih kena sanggup pikeun neruskeun ieu tarung. Sok sanajan si lain geus bisa ngasupkeun panarajang, tapi tacan mampu ngaruguhkeun dewek. Ieu menjadi maneh teh hayang gancang direbuhkeun ku ngaing gitu Gun, ha? Mau cepet-cepet rebuh kau, ha? Asok aja lah. Ku aing rek dicumponan tah. Eta kayang maneh teh Gun. Kalau lo pengen bener-bener rubuh sama gue. Ngan maneh montong kaget sia sila pindah kana bujur anjir. Beungeut jadi aya dina bujur mah lain sulap sia segun. Guntara anu beuki muntab amarahna harita langsung nangtukeun sikapna pikeun ngagunakeun jurus pamungkas. Nyaeta jurus pamungkas tapakna geus sakti. Bari ngawangun pasangan dina jurus pamungkasna harita Guntara musrikeun paneuteupna bari terus carita ka nang bule. Jada pudagedan jangkar kehed. Dewek bakal dipastikeun bule. Dewek atawa si lain anu bakal roboh. Urang angkeuskeun si tarung. Aing mah ngarespon lagi anjir. Sudi aing bosan Hantem ngomong kitu buktikeun cange oge, cek aing oge buktikeun. Aing ngarti kana maksud caitan maneh Gun. Maneh bakal ngagunakeun jurus pamungkas, bener teh? Hasok cek aing oge. Ku aing mah diladenan, rek ngagunakeun jurus nanaon oge segun. Tapi da teh maneh mal bisa ngarubukeun aing cek aing oge. Guntara geus rek ngajurat luncat manjuna rajang. Kana gerakanana waktu ningali aya Purbaya anu ngacerat luncat saterusna nangtung di gigireun Guntara. Jorela cilung. Cilung gedeg Purbaya ngaret ka Guntara bari nyabut ruyung wasi wulungna terus nyarita. Dewek kudu maju ngabantu Guntara. Sabab bikeun ngarubuhkeun sinang bule teu cukup ku ngagunakeun jurus pamungkas tapak naga sakti. Eta jurus pamungkas kudu bisa kena kana anggota badan lawan. Carana sinang bule kudu kabagi perhatianana. Sabab kudu ngayunan dua urang lawan. Kudu ngimbangan panarajang dua urang lawan sakaligus. Ku cara kitu urang bakal leuwih gancang ngabinasakeun sinang bule. Kitu pamikiran dewek mah. Guntara, harita Guntara ungeuk tanda satuju karena caritaan Purbaya. Terus harita Guntara nyalita. Memang bener caritaan didinya teh baya. Dewek sorangan sabenerna ngarasa kurang yakin sidang bule bakal rubuh ku jurus pamungkas. Dewek satuju urang memang kudu sagancang bisa ngabinasakeun sidang bule anu jadi sasekelan keur pihak urang. Purbaya musrikeun paneuteupna ka nang bule baitus carita. Hei, nah bule. Dewek Purbaya si ruyung wasi wulung batuna Guntara. Ayeuna bakal maju ngabantu dina ieu tarung. Sabab dewek geus teu sabar hayang sagancangna bisa ngabinasakeun si lain nang bule. Geus kuruyung deui si goblok. Jadi maksud bae duan teh rek ngahulup ka aing, ha? Hasok. Isya oke, tidak naon. Diladenan ku aing mah anjir. Tong boloning karek dihurup ku dua urang anjir. Dek ku dua boboko oge ku aing mah disikat sia. Dek ku duaan, dek ku tulian, dek ku limaan oge ditagenan ku aing mah puri bayut. Eta senjata liung besi anu hideung teh eta teh nu maneh? Ni hideung herang kitu anjir. Sabenerna
ampuh eta riung besi teh perbayut montong loba lelewas lain nang bule montong ngaruksak ngaran dewek sia maka nyebutkeun Purbayut sagarupa sublog ieu rusung wasi ulung teh senjata dewek kurang ajar sakali ngahantem kana babatok si laing bencar babatok si laing muncrat ka warpolona sia hai mun beunang kana sasaran bisa kitu teh Purbayut ari teu keunana rek kumaha bisa bencar babatok aing bener teu nu matak maneh kudu balik ngagunakeun senjata ruyungna anjir da ari teu keuna mah keuna nahan maka jeung ngagunakeun senjata Purbaya anu geus kabangun pasangan harita nyelang ngaret ka Guntara bari ngomong lalaunan tetep gunakeun jurus pamungkas kudu bisa kenakan anggota badan lawan ieu mah ieu dewek nu bakal milaan majuna raja sok gunakeun tah jurus pamungkas tapak naga sakti teh oh jeung ciri halewas wae kawas kakak bogoh wae duh ieu mah ieu mangkaluk aduh eueuh pisan tuan pisan si goblok teh geus darewasa tapi kalakuan siga anjing edan sok lah rek maju narajang naon teh ka aing mah tong makejung nyelang badami heula naon ieu makejung badam ten heula aduh sok atuh teh nya silih renyohan kayaknya aduh ngakukeun we jago-jago anu geus baruga ngaran tapi rek maju narajang ngajakan badami heula dasar jago karoplok ieu asok maju si anjir Purbayut aing sudi anjing sia teh aing geura eureun sia teh hantem gelut sia teh jadah setan rasakeun sia kurang ajar Jorelat cilung Purbaya maju narajang jorelat Guntara ge ngajorelat marengan kana panarajangna Purbaya harita Guntara ngagunakeun jurus pamungkasna panarajang ti dua urang lawan kawila ngabayakeun pikeun anu jadi lawan cacakan menang boleh can nyangking ilmu silat tingkat tinggi mah bisa dipastikeun bakal kawalahan nang boleh bisa ngarti karena kayan anu bisa anu keur disinghareupan ku deurina dina waktu harita pikeun ngimbangan panarajang dua urang lawana harita nang boleh ngagunakeun setengah bagian ilmu pangenteng badana najan ukur ngagunakeun setengah bagian ilmu pangenteng badana tapi kecepatan gerak nang boleh teu bisa diimbangan ku dua urang lawana ngajadikeun panarajang Purbaya jeung Guntara saukur kena ka tempat kosong sabab cirim nang boleh geus ngajolat pindah tempat sohiup babukan ruyung wasi wulung ngarah kana sirah lawan disusul ku panarajang jurus pamungkas tapak naga sakti bos nang boleh geus aya tempat kosong Purbaya jeung Guntara ting celat deui maju narajang kana jelawan sohiup tungtung ruyung wasi wulung rek notog kana genggerong lawan disusul ku sapasang dampaleungeun Guntara nu ngarah kana dada lawan celat bos nang boleh ngajolat deui pindah tempat Purbaya ngeureunkeun heula panarajangna bari museurekeun perhatian kana jelawan harita Purbaya ngomong lalaunan alah aram jadah ilmu pangenteng badan sinang boleh nyata teu bisa diimbangan ku urang duaan kecepatan gerakanana geus dua kali panarajang urang teu kena kana sasaran memang lawan anu berat oge sinang boleh teu Guntara memang bener Baya bener pisan Baya ilmu pangenteng badan sinang boleh memang leuwih ponjol ti urang duaan tapi mun kurang terus-terusan di tanajang mah marina bakal capeun jeung leusuh tanagana Baya asapina aku urang duaan teu mampu ngabinasakeun si goblok di silang boleh teh ningali dua urang lawana can saga diri pikeun neruskeun taruna nang bule
yang serikeun dua urang lawana. Nya cek abdi dia naon ya Pur ya Bayut. Geus 2 kali maneh majuna Rajang. Hayang ngababuk babatok aing tapi teu beunang anjir nu matak ceuk aing ge montong ngaheulakeun baco. Ngaheulakeun baco rek ngabencarkeun babatok aing sarupa saperbayut ah. Oh, terus saya tarungna ah. Lain bulang-bulang kitu belum? Untaro. Si lainnya tangan saukur bisa nyingkat Parajang hungkul lang boleh. Anu harti ilmu silat si lain masih kena cetek. Pabuktian si lain sieun kabodangan ku Parajang uji lawan. Lain urusan lo anjing kahan Parajang lawan atau males Narajang mah Gun. Eta mah kumaha aing we. Nah eta mah teu aya urusan anjir. Anu kudu dipikirkeun ku ente duaan mah kumaha carana supaya Panarajang bisa kena kana anggota badan aing pen. Purbaya jeung Guntara pada ngawangun pasangan. Guntara tetap menggunakan jurus pamungkas Tapak Naga Sakti. Sedangkan Purbaya ngagunakeun jurus simpenan anu saukur digunakeun mangsa ngayunan lawan anu beurang. Purbaya muserkeun panetepna kanang bule bari nyarita. Sanajan si lain geus sabaraha kali bisa nyingkahan Parajang lawan nang bule. Tapi mun terus-terusan kitu si lain anu bakat capek jeung leuseuh tanaga sia. Anu matak dewek duaan bakal terus maju Narajang. Aing. Heueuh hampek aing bosen anjing ngadengeun oge sia teh. Ai teh keur tarung lain ngajak hantu we ngajak badami sia teh. Eta lain urusan aing anjir. Rek terus-terusan Narajang, rek eureun heula. Kumaha maneh duaan eta mah. Anu penting keur aing mah engke geus dina waktuna mah salah saurang di antara maneh duaan teh bakal aya nu ribuhkeun ku aing. Si lain montongnya capek kamana karap sada bule. Urang teruskeun sia tarungna jurus pamungkas Tapak Naga Sakti. Curelat cilung. Guntara anu leuwih ti heula maju Narajang. Purbaya ngajuelat marengan kana Panarajangna Guntara. Tapi da puguh ilmu pangenteng badanang bule memang leuwih punjul. Pikeun anu sakitu kalina Panarajang 2 urang lawan saukurkeunna deui ka tempat kosong sabab nang bule geus ngajuelat deui pindah tempat. Sokyuk datang babukan Ruyung Purbaya ngarah kana beuheung lawan. Disusul ku Panarajang sapangasang dampaleungeun Guntara anu ngarah kana dada. Sokyuk pros. Nang bule geus pindah di tempat. Guntara jeung Purbaya uras tanagana terus Narajang hayang bisa ngasupkeun Panarajangna keuna kana anggota badan lawan. Tapi kecepatan gerakan nang bule itu bisa diimbangan. Akhirna mah Guntara jeung Purbaya mimiti leuseuh tanagana. Kakuatan Panarajangna jadi ngurangan. Eta kayaan bisa ditebak ku nang bule. Kajadian saterusna samemeh 2 urang lawanna maju deui Narajang harita nang bule ngacuelat ngalakukeun Panarajang balesan. Menjadi sasaran Panarajangna Guntara anu kageteun teu nyangka nang bule bakal Narajang ka deurina. Jelat cilung. Nang bule maju Narajang ka Guntara. Anu harita kageteun teu nyangka bakal ditarajang lawan. Guntara masih sempat ngapendung Panarajang nang bule ku dampal leungeun kencana. Sedengkeun dampal leungeun anu katuhu rek ngahantem dada lawan. Saukius. Panarajang leungeun katuhu nang bule dibendung ku dampal leungeun kenca. Ku dampal leungeun kenca Guntara bari leungeun anu katuhu rek ngarah kana dada lawan. Tapi samemeh Panarajang Guntara keuna kana sasaran. Tapi Panarajang nang bule lebih cepat tibatan gerakan lawan. Panarajang dengan kencan nang bule ngahantem kana dada lawan. Disusul ku tajongan kana kekemplong lawan. Sabsu cepul kekekas.
Panarajang kana dada. Disusul tajongan kana kekemplos. Guntara ngageronahan Kanjeri bari badanna ngajengkang odeap ka tukang. Guntara geus teu bisa ngajaga di kasaimbangan badanna. Jengkang koleau. Kedebut. Guntara rubuh ngabebengkang bari lemah. Purbaya ngahuleng kagetan oge sabab lumangsuna kajadian kawilang cepet nakeran. Nang boleh mancu dina tangtunganana dihareupeun Purbaya. Ku aing geus dibuktikeun Purbayut Guntara blog. Anu leuwih teu direbuhkeun ku aing. Sagedeung deui giliran maneh. Tepikeun ka ngahulang kitu eta si Purbayut. Kagetnya. Kaget bente ningali si Guntara dibuhkeun ku aing. Purbaya nangkeun geteran hatena. Sok sanajan hate leutikna geus kaeunteupan ku perasaan sabil, tapi manehna boga harga diri. Geus kagok borontok ka palang caramang mun teu neruskeun tarungna. Purbaya ngawangun pasangan bae nyarita ka Nang Bule. Si lain geus mampu ngarubuhkeun Guntara. Tapi dewek cantang tuh bisa dirubuhkeun ku si lain Nang Bule. Jadi tong wakaboga anggapan geus karasa unggul sia. Tarung tacan lekasa Nang Bule. Waduh reukeun kareng hapranjung kitu. Terus dewek masih kaya sanggup neruskeun tarungna sia. Sok teruskeun tarungna Purbayut. Atuh daerah ari maneh kudu ngeureunkeun tarung mah bener teu? Tapi apa nyaritana ka aing gerek ngabancarakeun babatok aing. Kudu menjadi realisasi kudu jadi kenyataan. Ulang asukul omong kosong. Sok buktikeun caritaan maneh teh Purbayut. Dewek bakal dibuktikan Nang Bule. Dadah saur ajar. Sorelat cilung. Purbaya maju narajang bari metakeun senjata ruyung wasi ulungna. Nang Bule ngarobah cara tarungna. Henteu ngajorat tingkahan Panarajang lawan, tapi saukur ngakiwar jeung ngagilirkeun badanna kagigir mangsa nyingkahan Panarajang anu jilawan. Sukyuk datang Panarajang Purbaya mangrupa babukan ruyung besi hideungna anu ngarah kana beheung lawan. Nang Bule rikat nagiwar kagigir bae narik badanna saeutik ka tukang. Sukyuk kiwar pros. Sukyuk Purbaya ngalakukeun Panarajang susulan. Nang Bule ngagajang luncat ka belah katuhun badan lawan. Sukyuk pros. Nang Bule geus aya di belah katuhun badan lawan. Giliran Nang Bule anu malas narajang. Leungeun katuhna rek ngatig pigelang leungeun katuh lawan. Tapi Purbaya rikat ngagilikeun badanna bari ngarubukeun ruyung beusina kana leungeun katuh Nang Bule. Rikat Nang Bule narik leungeun katuhuna bari